Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca muhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis euy. Jangan. Sintan banting di mana linggih teh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Itu Ahmad Wijono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi mati Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu ulah. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar. Heeh. Nya Departemen Agama teh. Nagara kuran ayeuna teh loba hileud. Nya merajalela kulan eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugina nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Tapi kenapa? Saprak dijaga mah beaknya, heeh. Banyak pagar makan tanaman lho. Benar eta. Itu cik abdi ge. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Dupi itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Aki leres. Punten atuh ieu abdi ieu kumawantun. Punten anu seueur banyo aki banyak canda nih maafin aja deh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris mah euy. Putra teh nya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak buncir. Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Moal kadangun. Moal pirang ngomongna hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh Merah Kaca. Hieu muhun. Ngara kacak.
merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh teuing ya aya loba ase teh sok budeg bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh naon Jami milarian Jami sumuhun saha ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca sumuhun naon diteangan residipis teh jelema teh aduh eta si goblok tahan tah diajar puasa teh di dieu eta aing disebut residipis euy jangan jadi Gatot Kaca teh dilemur teh teu kaur nog hayam leungitan wae kulaan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas nya kain gua rada gelo nya goblok jadi di pilariannya cek abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh keur nyanyi wara kudu nyokona politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel tapi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing rek ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak kitu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panuju sia marukana moal kabenon meureun kekelenan kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula cir lan kahareup aya naon ya Abah sok Teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak si eta yae budak-budak kueun punten Abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make Sophia Lacuba nu teh jauh-jauh saha si Cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lalawora ieu teh budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu tang matu apaleun euy ya bener Cepot atawa Astra Jingga ngaranna nya ulu pantes saya bener di bejaan giling ana jauh-jauh dewek nawe tenar bener